Apa yang sih mas? Biasa wae banget sama di kerung gitu. Oh iya sih kayaknya. Ya tuh gerak kelas. Yuk. Sari rumahnya naon? Ayah tanya kado lah Gabi sama bapak. Itu dalam rangka naon? Jadi lihat deh yang bisa pak. Oh gitu. Kenang-kenangan si Abi. Oh gitu. Itu mending isim bapak. Baik pak. Ya. Mami teh? Ah, kata bapak. Oh gitu. Ngelatin ya pak. Oh acu, aduh mending ngarepotin bisa. Baik pak, tinggal aja pak. Itu namanya Sarinya, jadi Sari sing sukses. Amin. Sari, Nyapa ku naon? dengan kia, ya kang Sarinya. Kan sakedap deui bade aya pemilihan salam pupuh OSIS. Anu satadana kan tos bade lengser gitu. Janten Bapak ngarep ngarekomendasikeun Sari kanggo maju janten salon pupuh OSIS. Oh, nya bisa pak. Kayak dipikirkan deui nya da atuh kumaha. Ya da Bapak mah yakin sih Sari mah tiasa sih. Kayak rame pisan atunya. Ih, tinggal ikan gara itu Pak Prabu nyamper ke Sari rek naon. Nanya tarif si ban mah penting. Heh, kade siap. Wah, cici gua. Gimana? Belajar awal, Pak. Ngarannya tau ngaran di luar OSIS sah gitu ya. Awas ya yang menilai OSIS. Yuk, yuk. Ih, kumaha ieu? Wah, geus ieu mah mangalisna euy. Jika di printnya, Anjing, jeunan segan pokona mah lah. Tah, iya, cepat berapa tadi teh? Oh, nya gimana tuh, Sar? Udah gampang tinggal nyian visi misi. Hayolah. Tinggal mantepkan HP, visi misi mah gampang lah kayak dibantuan. Sip, santuy. Hayo tuh. Yang ke dari walah yuk. Wilujeng anjing sadunya. Nah, terus aya mana nih? Teka mana tuh, Cek? Karena Pak Prabu. Ini naon sih? Ini wae. Tong gitu atuh. Nya barudak artos ya teh. Terus nya tugasna tong hilap dikerjakan kedah beres. Sambungan, Pak. Ayo tuh bantuan visi misi. Ayo. Iya tuh. Khawatir Kak Abi teh. Iya, saya genap visi misi tah.
kira-kira mana nu teu bisa dipake kanggo visi misi OSIS? Asup nu ieu. Heuh nya. Lagi wae lah ke deui. Kita lapar, nanti ngelayu. Yuk. Meanwhile, Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan. Ih, kali euy. Oke, mantap. Mana paksep? Boga duit teu? Tuh. Rek dahan? Ayo. Tapi duit haram, baik. Ayo. Ya, mangsa-mangsa. Bab. Japrem. Ah, 2.000. Cai mineral 2.000 mah. Kurang. Sanggup ge moal mahi ya. Jadi. 8.000. Nah. Kurang atuh ieu teh ngan 2an. Ieu mah ngelek ketek ngumpul. Ah, sok mama ayo. Ayo, lumayan sekitu. Untuk punya. It's the motherfucking Eagle Double G. Mangga lebat. Ieu teh kan janten danu nyalonkeun janten pupuh OSIS teh ngan duaan nya. Sanes. Sari sareng Rara. Terus atuh lamun kitu masuk atuhnya siapkeun nya ending kan sakedap deui hal aya penjabaran visi misina. Sok ayeuna siapkeun kanggo Sari sareng wakilna sareng Rara oge sareng wakilna mohon sok siapkeun mangga. Wakilna teu aya kumaha Pak. Jadi kami sorangan gitu. Oh, ya sok wae pokona mah nu intina mah siapkeun heula visi misina. Nuhun Pak. Terus kitu Bud. Nuhun Pak. Wilujeng enjing sadayana ayeuna dugi kana waktosna kanggo ngajejerkeun visi misi calon pupuh OSIS. Mangga kanggo Rara sareng Sari kapayun. Mangga ayeuna kanggo Rara heula kanggo nepangkeun nu aya di dieu engke dilajengkeun ku Sari. Mangga. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun namani Abdi Pulbararang. Abdi kelas 11A di dia abdi bade ngajabarkeun visi misi abdi. Visi nyiptakeun suasana sakola anu cinta beragaman, cinta lingkungan sono jeung kondusif. Misi ngalakukan pengembangan maksimal ekstrakurikuler sakola. Kedua, nyelenggarakeun bakti lingkungan secara berkala di lingkungan sakola. Nomor 3, optimalisasi peran serta fungsi OSIS salaku penyelenggara segala macam kegiatan siswa. Anu kaopat, nyelenggarakeun event tahunan seni jeung olahraga sebagai wujud toleransi perbedaan. Anu kalima, OSIS wajib jadi tauladan keur kabeh siswa. Nu terakhir kagenep, pengembangan jeung peningkatan program kerja OSIS angkatan 1 Acana. Atur nuhun. Wilujeng enjing sadayana nami Abdi Purbasari ti kelas 11A bade nepangkeun visi misi nu geus ku abdi dijieun. Visi nyiptakeun suasana sakola nu cinta beragama, cinta lingkungan, sono jeung kondusif. Misi ngalakukeun pengembangan maksimal ekstrakurikuler sekolah. 2. Nyelenggarakeun bakti lingkungan secara berkala di lingkungan sekolah. 3. Optimalisasi peran serta fungsi OSIS salaku penyelenggara segala macam kegiatan siswa. 4. Nyelenggarakeun event tahunan seni jeung olahraga sebagai wujud toleransi perbedaan. 5. OSIS wajib jadi tauladan keur kabeh siswa. 6. Ngembangkeun jeung peningkatkeun
Proker OSIS Angkatan 1 Acana. Hai, kunaon? Gue remin. Tenangkan hati, mun geus tenang caritanya janji. Boga bikin jagoan pisan main basket na. Ini tos mau. Tasya. Bukan spesial. Naon? Balik atuh ah. Sadar. Ih, naon eta mah permen? Neng. Tilu liter kita satara jeung 2020 kalori. Terus? Ya, karena Makasih. eta. Hei. Eta enak gitu Nu hiji mah cemen. Ini jadi mah gitu. Ih, tapi copet kira visi-misi game ini rasa terkudu. Terus udah di mana nih? Si alum tang teh ke panon teh. Terus nama waktu buku sekali ke kantin beli orang permen tilu duitnya ke mana? Bantuan atuh. Manik enak, bantuan atuh ih, baru nyarong HP wae. Dah tuh bantuan tuh. Muah, mana Itu we? bantuan. Geus we nya ieu kieu. Berbien kan jadi laki-lakinya. Assalamualaikum, aya Pak Pra. Bapak kudu ninggal. Nah, ieu teh. Ih, kade euy. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana dugi kana waktosna ayeuna penjabaran visi misi calon buku OSIS tahun 2020-2021 hiji. Mangga ka para calon pupuhu nu kahiji Rara, nu kadua Sari. Mangga kanggo ngajabarkeun visi misina. Wilujeng enjing sadayana Abdi Rara kandidat nomor hiji bade nyampaikan visi sareng misi kasadayana. Visi nyiptakeun suasana sakola anu cinta kaberagamaan, cinta lingkungan sono jeung kondusif. Misi ngalakukeun pengembangan maksimal ekstrakurikuler sakola. Kadua, nyelenggarakeun bakti lingkungan secara berkala di lingkungan sakola. Nu katilu, optimalisasi peran serta fungsi OSIS selaku penyelenggara segala macam kegiatan siswa. Nu kaopat, nyelenggarakan event tahunan seni jeung olahraga sebagai wujud toleransi perbedaan. Anu kalima,
OSIS wajib jadi tauladan keur kabeh siswa. Muka genep majukeun sekolah lewat TikTok. Ayeuna mangga kanggo kandidat nomor 2 nyaeta Sari jeung Guru Minda mangga kanggo maparkeun visi misina. Jeung enjing sadayana nami abdi sahyang Guru Minda abdi di kelas 11A bade nyalonkeun wakil pupuhu OSIS. Wilujeng enjing sadayana ngaran abdi Purbasari ti kelas 11A bade nyalonkeun jadi pupu OSIS. Sari, Rara sareng Indra. Bapak aya nu bade disarioskeun, tapi ayeuna we nya da waktu Bapak teh seueur. Ieu, Bapak geus apal nu sabenerna teh. Nu Rara nya apal kan Bapak? Ya. Ku ayeuna mah tos kitu Rara sareng Indra kada menta hampura ka Sari jeung Gurmin. Ya, kalau misalkan Sari jeung Gurmin tos ka dieu langsung minta hampura. Lamun teu aya konsekuensina gitu. Atau satunya Bapak bade begitu kan. Cing balager. Abi bade minta hampura ka Sari. Kejadian kajian dia anu kemarin. Wih, Iya, Wasta abdi Monika janten Purbasari atawa Sari. Wasta abdi Ratu janten Purba Kencana atawa Kena. Wasta abdi di Desa Putri jadi Purba Dewata atau Deta. Abdi Topan Mustafa abdi sebagai Sangyang Guru Minda. Wasta abdi Sarli abdi janten Purbadara atau Pirara. Wasta abdi Kevin janten Indrajaya. Wasta abdi Husain janten Pak Prabu.